Raksa Art Production. Raksa Art Production. Tentara Alengka dia hade dia alayan hukuman hade dia hade aduh angka lajeng anoman ngalepaskeun diri tina beuntetan aduh hade dia hade anu meureun kana dirina dicanak loncat kana suhunan de suhunan anoman gegebrig atuh seuneu lajeng amurata ngahuru kana bangunan anu aya di Alengka hancur aladri baiklah tentang watas mangenda diri hananin balan Alengka anu kaos hade naon jalma di dunya anu dimuliakeun Gusti nu manis anu dimuliakeun Gusti sifat kulasasi mekaheman ka makhlukna istu teu dibeda-beda jang estu teu dibeda-beda pada melan mun takabur ujub ria indi pikir indi iya jungjuna mun nyabda tarajeng kirahan teu isinanku Gusti Allah lah rara
perasaan pangunggul ti jalmi sakolong langit nu manis sakolong langit paninangkan diri ucap lampah sareng tekad pemaula mukahan emut heula langkung paos ulah reka subahan mungguh nu punjul ku ilmu dirina sugi pangerti nu manis teu waleh tumari kana papas tenti Gusti dara aral jeung subahasana jan pinanggih pati nu manis sanajan pinanggih pati alam ujub pria jeung tak kabur sedih di bandar sewa kana busana maneka warna Sri Tinon ing apa sewa kana busana maneka warna maneka warna sebab kepusti tengutian namanya apa jerahi ya sarwaru kemareng ngemani ya narawata mangga ieu kersana Sri Nalendra Praja Negara Alengka Prabu Rahwana Prabu Dasamuka anu katingali lampah ngahuleng ngaragam ngajantul ngahurun balung tawis bingung nu teu mageh tungtung di barung rasa amarah kagila-gila katingali dina pasemona Prabu Rahwana Prabu Dasamuka panon molotot barina berem ecai warna ngagidir salirana kakerot waosna sadaya nu samia lengah ingkang rai rawuh para senapati daya nu kumawantun aningali kana rarai Sri Nalendra istu tungkul hambarik dan imah narimang sabda mangedeni raharsa pangandika Sri Nata Praja Negara Alengka Prabu Rahwana Prabu Dasamuka jigrah lumampah bari mureleng kasadaya nu samia lenggah kabeh anu aya rasa tanggung jawab da kana kaayaan tur kajadian anu geus tumiba ka ieu negara kalah kacara ricing ngahuleng ngaragam menengah jentul ngahurun balon nepi kabeakna itu wangunan-wangunan yes tabating karato daya manusa anu tanggung ngejawab daya manusa anu kumawani newa kasih anu manu pila kadar kumonyet leutik anu ngan kari hiji pila kadar kumonyet sagede kitu kudu make eleh akal mun matak naon memeh dibeulem teh paehan heula ulah hirup model kieu anu mante
Da geuning ngabuktina ieu lain saeutik anu kaayaan model ki ancur doa ancur. Iya teu suka barina teu sugema diri kaula ayeuna. Iya ngayeuna mah duala. Kurang ajar. Mana tanggung jawab Araniga? Mana rasa tanggung jawab Arandika ke negara jeung kasalamatan Balarea? Timbalan. Pain timbalan bangsa. Kurang ajar. Lamun kitu nya carana uhartina Arandika ayeuna dipiharakeun kaula. Gara-gara Arandika sakabe jeung gara-gara si Anoman. Ieu nagara hancur lebur papanan kari tulis mangaya we biksana harsa pangandika. Apa ieu? Kang bawi raos emutan rai panjenengan. Salira Kakang ulah bade ngalepatkeun kasadaya anu sami lenggah Kang. Naon margi? Kakang ku anjeun anu tumampi kana kalepatan Kakang pribadi. Kalahan Kakang pribadi anu tumarima kana kasalahan Kakang sorangan. Da ieu teh upami Kakang ngulangkeun Sinta moal nepi kaya kajadian model kieu. Urang kumaha rai teh masihan wartos anu harti ya teh neundeun deudeuh nu nanya titip asih. Tapi nyata bet Kakang pribadi ayeuna nyalahkeun ka Balarea. Nyalahkeun ka para tamtama, nyalahkeun ka para bupati mun Sokomo, nyalahkeun ka adi-adi sakabeh atuh kacida lepatna Kakang. Lepat Kakang. We biksana didengekeun anakku kaula sampean teh. Nyalakeun ka diriku layeun. Ka diriku lah. Lamun kitu nya carana sampean teh temikannya ka diriku lah. Temikannya ka nagara sarwa jeung bilu karamaknya Andika ayeuna. Aduh geuning bilu karama. Iya lamun kitu nya carana sampean eueuh rasa tanggung jawabna kana jadi dulur. Wibik sana dengekeun ku sampean. Lamun Andika ngabogaan karep nepi ka lebah dinya, jigra indit, jor gera mantog, bral gera miang, teu sudi dunya kakaratan kaula ngadenge ucap nu jadi dulur model kitu. Mun sok komo bari jeung nyalahkeun ka diri kula sorangan. Baksaat Production. Oh. Kadong-dong rasa Nepal tapi asem diri kaula. Duh. Atuh lamun kitu carana mah Kakang teh lain mulang kurasa asih, nanging nu asih dipulang sengit. Pang-pang narai nyarita nepi ka lebadinya teh nya kadulur teh nya. Duh, ya itu kadulur deudeuh. Moal yayi nyarita nepi ka lebadinya lamun teu didadasaran ku kanyaah kaulas ka asih. Mangga galih ku salira. Lamun bae Kakang mulangkeun Sinta, yakin mulai kajadian nu model kieu Kang. Malah Kakang teh bakal kacerukakan da ngewu ka kontrak ka janaloka kacamparing ka angin-angin.
Kakang teh bakal kaucap ku balaria hiji satria. Sabab mungguh anu disebut satria teh lain dumeh ku gagah rongkah lobah pangawasa. Lain sugih ku pangarti. Tapi anu disebut satria manusia anu tumarima kana kasalahanana jeung daek terus terang narima keunana. Ieu nu disebut satria teh Kang. Oge lamun Kakang ayeuna mulangkeun cinta nganu harti Kakang boga rasa dedeh ulas asih ka sasama hirup manusia gelar di alam dunia. Hal ieu sarua jeung Kakang ngalaksanakeun sabagian iman Kakang ka pangeran. Mangga. Tong lobat catur we beksana. Teu hayang kula ngadenge ucap model kitu. Jor gramantong, bral gramian, najis kula ngadengena. Mangga Kang. Tapi mangke emut. Rai Indit lain karep rai, tapi Rai Indit diusir ku Narpati. Kula lunta lain karep kula sorangan, tapi kula lunta diurak ku raja. Kula mundur lain karep ingsun, kondur kaula teh dititah ku dulur. Kantun api lenggah sadaya sapunya pegat simpai paturai raga wae anak kula yang sakit. Sakonuripun ingkang rayu biksana tamih-tamih amarahna Prabu Rahwana Prabu Dasamuka mangetak resep pangandikana Prabu Rahwana. Lamun kitu carana moal aya nu nyaah ka diri kula sorangan lamun lain kula sorangan. Geuning buktikan nyeri hate kula ayeuna teu aya nu mantuan yeung. Duh mantuan. Dina waktu ieu diri kaula rek nyen akal kudu kumaha cara bisa mulangkeun ka nyeri hate kaula ku Anoman sabab kula asa ditincak hulu. Kulampa Anoman model kitu ka diri kula sorangan. Dua lagi. Iya, kumahanya cara kaula. Jeung kudu kumahanya kuduna. Kasaha kaula nyamenta turun jeung kasaha kaula kudu mindang saraya. Jadi dulur kabeh kitu ngahuleung ngaragama ngajentul ngahurun balu. Lamun kula nangtang yuda nyata ayeuna. Lain bae kula teu kumawani karama. Lain bae kula teu kumawani ngayakeun tindakan ka Anoman. Tapi samemeh ancur-ancuran anu aya. Kaula rek ngagunakeun hiji akal. Sangan timbul kehancuran tirama anu teu karena kehancuran balad kula sorangan. Lajeng bae nyatana ieu Prabu Rahwana Prabu Dasamuka ngahuleung ngaragama ngajentul ngahurun balung lain bingung teu mangeh tungtung. Nanging ngemut dina manahna kasaha kira-kirana ditalungtik di antawis prameswari anu 130 kilo lobana. Raska emut kumantena iwal tikanu bungsu Kasanga Sudewi Krendanawati. Mangga harus sapanganika ing salebeting gali emboten kawalaling lisan Sri Nalendra Praja ing negara alengka hinggih Prabu Rahwana. Iya. Esa kira-kirana anu bisa nulung pamajikan kula. Ya. Esaha Banondari ento mungkin. Anu sejena moal bisa. Aduh alayan kakara ka emut ku kaula ekula sorangan ayeuna. Iwalati prameswari kaula anu bungsu nu ka 133. Sang Sudewi Krendanawati nu aya di atas angin yo. Iya gelis
Bojo kakang ayeuna kakang bakal datang ke sampean. Ya ngayeuna mah. Aduh. Sri Nalendra Praja Negara Alengka Prabu Rawana. Tatan kebat lumampat tumina ka negara atas angin nepangan hengkare Sangso Dewi keren Danawati lumampat. Banglus lampah Sri Nalendra Praja Negara Alengka Prabu Rahwana Prabu Dasamuka. Kurang ateun dihandelum sim gesan sampureun cagtuna dihanjuang siang gesan halau. Sumangga urang gentos ieu carios ngawiyosakeun kawontenan. Nyata hing salebeting negara atas angin. Sinten kang lengah kejapinipun Sangsu Dewi Kren Danawati saweg lengah hinga pangkonan ingkang Raka Praja Alengka anu name Sumping. Mangetak kersa lumaku Sangsu Dewi Kren Danawati. Calik kaula nun Kang, calik. Kalis bojo kakang Aap Rahwana sih. Panjang rambut melabrak ketahnya ikhtiar. Right sih. Cacager edon to herang mencerang hai. Ilmu tutunya sia. Ilmu tutunya sia. Nu goreng mah perlu disinglah. Ngupat si muat ka batu. Kalaku nutuh jujur gumelar di pawanangan kudu ngaja di pantangan. Ulah nyian kagorengan, ulah nyian kagorengan sabab teu ngitipan urang. Ungguh anu budi eta pasti salah.
kira-kira moal mulia eta ulah sok mah ganjar elingan aya lumut dina batu arek banyak kuya geuningan dading arah geda emut kana waktu di dunya mah kurang duit makik pate kadana numu tang loba godana tang loba godana tapi niat kudu kebir tadi kubagoda ulah hebat Putri Ayu garwa dalam puputon kemang kadaton Putri Ayu garwa dalam puputon kemang kadaton kemang kadaton kampuhane sutra jingga kerudung sutra kemang ekalawan mangga iker sana-sana Sudewi Krendanawati kasonong lengah hingga siting sini paunten ingkang raka praja negara nyatana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka mangga deni raharsa panganika sanga Sudewi kaulah non raka Gusti haturan wilujeng sumping kang teh haturan wilujeng sumping atur nuhun kaulah nun haturan nuhun kang atur nuhun engkang teh tara-tara tisasari paingan atuh caang bulan tanggal 14 Bengras nu teh hinggana da salaki teh ngresakeun sumping ayeuna mangresakeun sumping moal nyeri teuing hate kaula teh nyeri teuing hate pun atuh ari kahayang rayu mantong teuing telat-telat teuing kang tong telat-telat teuing bilang bara ari saminggu sakali madak urang ge kamaklum engkang teh seureut teuing prameswari atuh ari sabulan sakali mah wayahna daya teh hayang ngabogaan rasa nikmat sawarga dunya kaulanun nikmat sawarga dunya